ada kirang dia. Tong dihablemkeun gitu. Tungeuna. Sambalna bakakeun jangan bisi aya di latung. Goreng. Iya, sableuna mah tong. Aing kira mana? Nah, itu kalasa ngomong. Ya, Kalasa asin palemna, ladana. Sablem teungeuna. Emang teh ayang. Behak. Sambal. udah hayang atuh ngempai teh. Tuh hanya. Ya tinggal sambal normal, sambal apa lah kering. Hah? Tuh ayangna. Ngeunahnya. Dua. Cep. Naon? Mereka mana? Tes di mana? Naik latihan. Latihan naon? Kumaris. Baris. Ya, Persiapan ke mana? Baris wae unggal poe. ke latihan kayak iyo pelantikan. Bos aja. Ya. Ayo. Tuh. Dua. Tetap latihan wae. Gentem gitu sora. Lagi raka perahang mah latihan wae unggal poe. Segala wae gitu wae. Lihat lah, lain malah ke mana itu? Ya, biasa udah. Kumaha urang Lain mana itu bosan ngapain udah ulin wae. Teu kabita bos batur usaha naon, kabeli ayam, kabeli domba, kabeli sapi. Mun teu kabita ulin wae. pinter sama mamatan batur. Nganggur mana ge sarojing aing sia aing di imah. Age poho deui age sarua wae ya ah. Nganggur wae ja. Ada mah urang lomba palila nganggur wae sunggan lah. Wah, Kene kieu we. Seorang mah daripada ulah gawe mah. Meuning kene lamun aya hayam tewak wae urang jual. Kumaha? eta mah maling atuh. Aja arek kita aing maling. Eta mah lain maling, maling mah kudu di jero imah. Ieu mah newak. Besok atuh kumaha carana? Gitu kayak sanyo kayak naon anu di luar urang cokot deh teman di luar tadi arah kudu bogana ge lamun di arah mah diperenan ka kamar naon sanyo ge. Oh, jadi lampu di luar teh beunang kita dicokot. Tah gitu hayam oge lamun di arah mah beunang dibawa ka kamar. Hayam oge anu kasebutna di luar mah meunang. Lagi wae mun misalkeun ana hasil urang bagi dua jeung maneh. Nyangge satu urang neng mangsa heula. Jadi kieu bagi dua teh misalkeun ana menang duit 100.000 misalkeun ana urang 70.000 maneh 30.000 bagi dua. Nyangge satu urang kitu lah. Oh. Itu ya geus. Jor lah. Pleh. Adik, pokoknya. Naon? Kalau misalkan anak hasil orang ketemuan di mana? Kebon. Oh, haji. Oke, siap. Bagi dua, pokoknya mah bagi dua. Kumaha ye euy. Ucang menang target.
antara kedua poe ditinggalkan ketika siram geus para reot lalayu ieu. Nah, geus lah daripada kesel cicing di imah pamajikan dak ka pasar semprotan we deui lah. Ya gitu. Hileud ieu loba geus lila di ieu teh. Dan maksud Atuh ngareurewas we kolot atuh bos teh. Kenaon? Arek ka mana, Jang? Arek ka ditu. Yang geus lah bos, urang kali ditu we nya. Lanjutkeun we. Aduh. Kasih bos. Loba lauk jadi imana. Kumaha supaya si bos mantoknya indit ka ditu. Supaya orang bisa ngelalaukna. Kieu we meuning ke. Ditipu wae si bosna. Bos. Si Naon mah teh di pasar. Cek saha maneh? Itu rame di pasar. Anu bener si awas ulah bohong ya. Itu. Bener ya? Aya Ente salah eta beja. Aya tadi itu rame urang ka ditu. Ya geus tulah urang geus manggat ya. Ai birak eyang we. Ditinggal-tinggalkan ketika plastik can diperenan yuk naon deh yuk dua ini sayur urut naon deh iya mani buyuh basuh ampun dengan ini lauk tinggal hiji arah luhur boa iya maya. Aduh, ya anu mah, mangkaning kakarak melakan. Aduh, poe ieu mah kebenaran pisan pusing bener ya. Terus mah ditipu pamajikan di jamret, datang ka imah balik deui lauk eueuh. Oh, belum budak teh mah pasti ini ya. Wah, itu aing manangan duit dulu ya kan bos. Naon deui lah. Bas bos. Aing mane asa katipu. Nu ngaranna si Dobleh. Apa si Dobleh? Apa? Anu pangleutikna berenang di kota ieu di lembur ieu. Geus mah nipu pamajikan aing ka copetan. Ayeuna lauk aing eueuh. Tah aing mah ayeuna mah geus moal neangan juri nu teu kadeuleu. Siap lagi teang jelemana ayeuna. Teangan, mangkatnya. Siap dan. Siap. Ayo, buru. Satu, dua. Ilokap tewak itu. Hancip kuas gitu. Kalakon suak satu ya. Nih, cai.
teuing ngalah suluh sapoe menang sakitu. Hese nyi, aduh. Sakieu ge untung meunang. Pun batur tarekelan. Di bahasa hese-hese. Itu loba oge. Oh, atuh da sakieu ge atuh mahi saminggueun. Baru naga ngasakan naon atuh. Kang, Duit tuh geus bures. buras apa beak? Ya bures lah, dadas pisan mah. Terus kumaha meureun ajang deungeun tuh duit agak bures. Lah, Sing sabar. sabar lah. Ini kaget meureunnan haji mere. Kaluman. Sabar lah. Udah ieu. Beli lah kurang. Siap leh aing duit di mana meuli lauk? Nyawa aing teh keur pusing bieu geta. Di bisi yang ngecemih wae. Heuh, tuh duit di mana aing teh dubuk bures, duit naon teh gablek. No maksudnya cek aing beli kayaknya kumaha sih. Ai siap leh. Teu nyaho aing keur pusing menawarkeun lauk cek aing hanteu. Cek aing buru beli. Ih, asa teh hidang, nu aing teh gablek duit geus bures. Mata gari tah. Ai sia naon maksudna? Hah? Tengah lagi kai. Sok sia bani mah. Dasar. Ih, goblok urang teh aing keur pusing tenggelam ku aing. Kurang ajar sia. Oh. Aduh. Hah? Aduh, ini mah gara-gara si Doble. Udah ku aing. Lumayan Kiki bisa jadi bos aing. Galak buah wes tak usaha. Kayaknya tinggal dengan upeti 50-50 70.000 30.000. Emang pintar. Amang pajen jalan baporo. Kurang ribut cuma tak. Waduh. Terus? Menang atuh, dompet ya. Terus kumaha ini Mang Jumantana kumaha? Hah? Mang Jumantana kumaha? Emang kudu deket wae. Pisan. Waduh. Mata kuing kabur ka dieu. Gila pengarti wana bleh. Enggak aing teh capek teh mata numpatan dieu. Terus kumaha hasilna? Terus Boboh. diuk ambil puguh. Kuku eta urang keur ngajual lauk ka Mang Terus? Jumanta. Kalah ribut. Oh pamulangan? Hah? Oh pamulangan? Ribut. Putih aya teh ceuli kumaha? Urang teu ngarti bisa jadi ribut gitu kumaha maneh? Nya ngajual gitu. Jadi ribut. Waduh. Terus dibayar sabaraha dibayar tuh? Itu dibayar. Apa ribut? Kadi lupa. Gagal bleh. Aing mah itu muka udud. Mata kese. Aing mah Kesa gitu tuh aing mah. kumaha sana Mang Jumanta mana bleh? Iya, Doble. Itu salah ke aing teh eling-eling. Iya kayak gitu. Naon bi? Naon tah? Gelut jeung salah ke aing tuh. Teh eling-eling. Eling di Tegal ku si ieu lain. Teu ku urang kateunggeul. Iya kan si Doble. Aya pugu ieu biang kerokna. Mah itu. Lu mana di Tegal si Amang jeung bu si Ibi. Nya pugu tah anu rek gerelut coba. Jadi weh. Terus si Amang kumaha mun Itu mah boleh kene di ditu. Paling lauk ya. Lauk obosnya. Keheureunan sip. Paling lauk tadi empang obos. Maling lauk abang obor. Saha maling lauk? Tadi nyaho mawana. Aing teh nyaho. Emang si Tadi saha aya maling lauk lauk? tuh. Teh nyaho urang mah di sini si Kube. Urang mah ditauke juragan anu di itu di Amerika lain juragan eta aing mah. Sia berarti lauk nu ditawarkeun ka aing teh meunang maling. Sia geus haruana, hah?
Tuh, betul siya. Tuh, aing na. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua.